tapi nu kabayang dina kongkolak panon teh aya bae si manehanana. Heeh. Imutna, dilakna, ocona, duh nyaan. Pamenteuna, pokona mah euy cinekna dewek teh kapeng-peongan kaedanan. Nya kasmaran nya. Tah tidinya kuring teh ngahariring. Nya eta lagu lamunan, sok lah ieu mah itung-itung. Cing. Heeh. Akang we ieu mah. Nya ngahibur lah para wargi sadayana. Sok sia. Lamunan. Alahnya geuneuhna hirup dalam dunia teh kieu urang mah hiburan kitu tah. Beres. Jadi sore-sore teh euy Nuhun. sok komo ngegalindong jadi genteraan ku kacapi teh deh yaan. Sabarasnya. Sanes deui euy. Lah kuring mah kapan paribasa cenah Cing kumaha. lamun urang hirup tanpa hiburan bagikan tanggal tak berbuah cenah. Saur saha? Abah Asep eta teh. Abah Asep. Heeh. Mun ketang dalah rasa ingin mut kadinya nama. Nah gitu kuring jadi dina Wanci Kiwari kuring teh euy hitung-hitung ngahibur para wargi sadayana nya. Kaleresan sim kuring teh euy nya teh silaturahmi ka pangersana rombok Bapak Agus. Nya pamugi silaturahmi ieu si ngajantenkeun rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah gitu. Jeung kuring teh euy Kang Kumaha? ieu teh dibaturan ku pamajikan ieu teh nya. Ai nya leres teh Aduh, Sabono Royot. Sabono Royot Sabono anak Royot. anak dewek yang nganabring anak dewek itu kon non pon kitu de aya ieu mitoha dewek kitu teh. Oh, Nya. sareng segera. Aduh. Mitoha cenah ulu biung we cenah hoyong silaturahmi cenah ka Sumedang gitu. Sae. Atuh da gitu atuhnya dibawa tah ku sim kuring teh nya. Nuhun. Pimanaeun ari mere non ari pelesiran ka ditu ka dieu atuh nu caket we urang teh nya di Tatar Sunda Jawa Barat khususna Sumedang gitu. Duh ampun. Nyi ka dieu cing calukan. Atuh nyai ieu si Akang ieu teh rencang. Alhamdulillah ya Allah aa Teuning. ari salaresna mah ieu teh tunduh. Ah, Maklum wungina teh kapan atus biasa wae kitu kuli. pas kuli naon aya Ti panggung ka panggung aa. Hmm. Nya kitu ari ece mah da lah. Dina hirup seni mah ti kapungkurna ti aalit. Dicana ku janten sepuh. Mohon. Ti panggung ka panggung teh da kolot oge kitu. Oh jadi noron meureunnya. Mana we teh tes ngarona ya. Nuhun. Ngarona ti mana mah pira kuting istri ngaronda aa. Pilih we atuh ieu mah. Ya kalau resana aya kasepuhan oge abah cenah nya duh. Kumaha abah damang abah. Allahu Akbar yang Kapayun atau Abah calikna. kiranan ieu kadenge ku abah teh sok sanajan nya abah keur las-las kitu teh. Eta genteran kacapit meuni geunah kadengena ku akhi duh. Ya, mun akhi ngarequest kira-kira bisa kitu. Hoyong lagu naon atuh Aki? Aki mah lagu buhun, caritakeun tejang lagu buhun. Heeh. Cikan meureunna be kana cili aki cing Gus Jujang. Sok kadinya Kang urang pecak we. Daki mah baheula ku ngisi kitu kabawakeun nya ku para seniman seniwati lah dina raraga nyaeta ngehibur diri we jang. Seniman atuh Aki mah kapungkurna. Ajikan kadinya pecak petik eta yang cepina. Sok ka dia Kang lah nya. Kang, eta teh si Aki teh yang lagu naon cenah da aya abdi mah da si abdi teh bisa ngacapina ya Kang. Jadi kieu ki ari lagu teh seueur tah. Tah kitu. Cik atuh jelaskeun, Kang. saurkeun ku aki teh
lagu naon anu hoyong dipikoyong ku aki. Aduh, aki teh ari kana judul namanya kitu aki teh parawan dijang ke lamun ti selama eta teh ci eleke sekeng we jang. Eleke sekeng. Aduh, eleke sekeng. Aji kading-kadingnya aki mah nyanyi jatuh bisa ngan penikmat we aki mah jang. Kang, Naon we? lain Kang. Heeh. Lamun eleke sekeng teh sok teu ngeunah diuk abdi mah. Heeh. Kana kitu namanya. Kang. Tapi kumaha sebenarnya teh ku sabab ieu mah euy pamundut abah nya. Urang teh dunan mah dalam abah mah lamun sakalina teh ditudunan si eta masuk ngihan. Lapor ka cape abdi ka tihan. Cikam pe kadinya lah. Eleke sekeng cenah ye. Pada si kopi naon aa? Cikopi hideung we lah anu nya. Aya ieu rokona mah aya ieu lah nya. Dar kadinya eleke sekeng ah. Aduh, genah pisan Allahu Akbar. Duh. Atuh nyanyi si lainna jang. Ulah cicing. Nyeta Kang, ieu teh Kang. Ya kumaha gitu kumaha. Masuk rada saliwang. Ah gitu kumaha. Abi teh geus eleke sekeng ti tadi bubuk ieu teh. Akang teh mending nyanyi lah sok. Alah. Abah, senggem dicaroskeun. Kumaha jang jadi aki teh kudu nyawer. Teu kudu nyawer. Bah. Ieu teh kapan kudu puguh aya juru kawihna. Tah eta. Aya juru kacapina. Sok atuh sing Kang lah. Jadi ayeuna mah leuwih hade anu biasa bae kekinian. Anu penting mah aki mah kahibur jang sok nu geunaheun lagu naon kitu tah. Tah. Ayeuna lamun lagu papatong kumaha kita sok geura lagu papatong nu koneng heuh sok teh sejang. Nu penting mah ulah huntu koneng we kadinya jang. Tah sok kadinya. Aduh. Papatong. Lain Kang. Nya. Kang kumaha apa keneh lagu papatong? Anu ras dipikir-pikir mah saeutik mah sugannya lamun teu nyurup nya. Lain Kang. Gitu. Kamari teh abdi teh. Heeh. Neta di buruan papatong. Nya. Si Epo Hayam Kang. Nah, dibikeun ka hayam ku si lain. Nyeta puguh ge abdi teh keur dipoe. Maksudnya dipais papatong teh. Pai- Si Epo Hayam. Paingan beungeut si lain jiga papatong we. Ampun. Nya. Papatong jeung siapa euy sok jang kadinya jang. Duh. Iki bari lelendean we jang. Sok kadinya geunaheun. Punten Bah eta teh sanes kasur eta di dulenan teh geuning. Ai sugan teh kasur ieu teh jang naon ieu teh. Eta mah dina jojodo. Allahu Akbar. Duh, ku geunah-geunah eta digentaran ngagenegeun gentaran kacapi jang. Akang di kumaha cicing wae. Akeun teuing da si ari si Abah mah nya tong boros da si eta mah dugsak di mana ayeuna tunduh di mana ayeuna cenah kacapean di dinya Abah ngagoler. Gitu. Palingan atuh harita basakeun abdi hajat Kang. Nya, gimana gitu? Heuh cenah kitu Abah mah tunduh cenah aya cenah nyamang atuh Abah kuleng. Nya. Nah goledag teh di dinya asugan teh samarukan teh Kang meureun dipan. Parut di sarean. Parut. Muhun dasar si Aki. Aki Akang mah kumaha? Hampuraeun jang geus saki ka kolotan jang. Coba kadinya jang. Sok atuh kadinya. Sok dar lah. Kang nyanyi nya. Nya nyanyi. Ya, kuring ngacapi. Dar lah nya. Ya. Berang maju ka lohor papatong nu koneng antep naregang ngageter jangjangna keur ngagupayan pancen keur wasiatan sore mengkola ka asar papatong nu koneng berteluhur layang ngawahan arek pamitan omatong kajongjonan alah papatong nu koneng temong deui leungit indi teu pamit papa
bahnya pohon di bah euy kuring. Naon Kang da kuring ngerti poros kacapina. Akang atuh sing bener jadi mah hebat ti ka kuringna. Nyawer terjadi ya gitu kajinting sakeun deui. Mah mesaku di kodokan di kaledeh. Lah. Kamu. Lain eta teh kuring mah ku sora kieu mah dina sore kieu mah ulah nu tinggi-tinggi nu ngalageuna we kajeng teh. Ieu mangga kopina atuh Aa. Oh, Ditampi. Aduh. Dini kopina. Oh, Aduh. pisan dia coba. Kumaha nyanukeun kopi jeung piring. Nah, ayeuna kapan kuring teh ayeuna sok geura manuhun ka nu agung. Nanda ka nu kawasa merdih kana pangasihna Gusti Nu Maha Suci-nya. Tah, tidinya urang hudang japeuting salat tahajud, salat tobat, salat tahajud, salat hajat, manuhunnya ngamparkeun sajadah di dinya urang nyatana sumerah diri ka Allah Subhanahu wa taala. Tah jadi kitu Kang. Kumaha cenah Kang? Tadi cek si Abah lamun ditanggap teh sabaraha. Lamun nanggap teh Kang Iya. ya di manya Nya kitu kumaha? abdi kamari Kang. Nya. Nah, share kawat teh hiji teh 5.000 nya anu panganapna. Terus Terus kawat muka 2 ka dieu naik beuki naik 10.000. ke Arisiana, apa ieu mah ditanggap lain jol-jolan kana harga kawat ieu mah. Nanyakeun teh lamun ditanggap main ieu, nya. Nya. Seug nyanyi jeung lagu heuh makalangan we gitu lain perkabe. Naon eta teh perkara harga. Suganti si Abah teh nanyakeun harga kacapi sabaraha. Lain harga kacapi duh nya ani yang buah budak teh sakola gitu dah. Aduh kudu bisa. Jadi kieu maksud Abah mah meureun nyobahnya sok bejer beasin ku si laing. Ulah dinding kelir genang silok kami ka hartiku kitu puat jiku maneh. Jadi kieu Kang. Cing kumaha. Aya paniatan apa teh hayang aya pakaulan. Lamun dina mangsana panen. Abah teh rek ngap kacapinya jeung juru kawihna sakalian. Tah kira-kirana bayaranna sabaraha kitu lain ka harga kacapi lain. Ari ka akang Nya. mah abdi teh nya udah ai ka akang mah urang teh kos jeung saha wae gitu nya. Nya. Komo aya ka si Abah nya hitung pakaulan we. Tah kitu nya. Nya Sampai iraha waktosna kan kun berenang kayak abdi badan teh meureun jeung barudak. tah bah iraha cenah waktuna bah. Kayak nunggu panen 2 mingguan deui jang kumaha lamun 2 kintal bayar ku pare gitu. Tah kumaha cenah 2 kintal Kang euy. Kumaha lah lamun sakintal we imah lah abdi mah nawar we imah. Moa gelo jang geus kajinting engke ku abah ditambahan nah kabeneran panen sampu ongkoh palah hijab. Nya. Tuh nya kabuka ka sagalana. Tapi hadena kieu jang kahayang Abah. Jadi selain teh pot diajar ka dia ngawih supaya maneh teh boga penghasilan jeung tambah-tambah uang dapur. Ari abdi mah kieu bah. Perlu memang dina lebah dia kuring teh diajar. Ari bisa mah. Akang Nya. perlu bisa Kang. Ari bisa mah henteu ngan ieu teh ku sabab ieu aya pamunduh ti si Abah. Jadi kuring teh kudu mindeng diajar nya. Nya tuh Sugan jeung sugan we atuh loba nu nanggapnya urang teh kitu. Sugan we engke mah atuh akang bari Nya. di buruan gitu teh bari Tah, gitu. ngadaweung atuh ka kacapian. Saha nu ngaburuna teh sarik diburu ku saha? Kita kalau badi abdi bingung gitu ya Kang. Saha urang ngaburu urang. Kayak upami ari acek tiasa gitu upami Acek sae. kinten-kinten lagu naonnya. Aduh eta semanten acek meni aduh eta mun meni halimpu acek. Ari saur anu sanes ge kitu ari acek teh saurna teh ari suanten acek teh kalintang saena tapi teh tiasa ngawi hoyong diajar ku Aa. Dengan isin acek aduh. Ulah urunya renyu aing geuleuh nempuna si Imas Gimana tuh Kang meni demal di ieu ku abdi oge atuh. Lain lamun panggih jeung lalaki anu munggaran gitu judas-judas ucad-acad aing mah geuleuh. Jadi nya kitu sok overacting. Ya ulah kitu tetep kacinta nyatana kadeudeuh Imas mah
moal kasaha lintang ka cepot. Ahna nu begal badinya pamajikan. Wih, sae Kang tananing eta teh Nya. istri Satya teh. Mudah-mudahan mah ulah dina ngan saukur caritaana wungkul tapi jeung hatena dewek mah lur. Nya. Sabab ayeuna dulur baraya yeuh. Zaman nyatana teknologi ku ayana HP teh nya model aya Facebook, aya Instagram gitu. Instagram. Jeung sajabana tah loba teu saeutik nyaeta nu jadi pamajikan kagirut ku lalaki sejen alatan tina media sosial. Laras. Lain ngandung harti media sosial teh jeung hal-hal anu gen negatif nya. Sakomo ayeuna cenah kapan aya undang-undang IT nya. Aya. Ayeuna lamun urang cenah ngupload atawa naon eta teh ngieun artikel-artikel anu beungeun sara jeung sajabana ka hade eta teh sing hati-hati sing hiji deui nya. Di antarana bisa nyaeta ngarugikeun sabelah pihak. Ulah dibikeun ka dinya. Bilih memecah belah. Nya. Itunya persatuan dan kesatuan gitu. Tah lain euy lur. Cing kumaha Kang? Anak dewek kan masa sekolahnya Nya. lain ge anu disadiakeun teh pakaian anyar, seragam anyar, sepatu anyar, tapi HP anyar. HP, aduh. Ieu lain mah. Tuh, enak harga baju jeung HP. Heeh. Mahal keneh baju. Mahal keneh HP. Alah. Kapan HP teh teu meunang anu biasa nya. Nya. Cenah HP teh HP Android. Nya. Aya anu disebut cenah eta teh daring naon eta teh? Daring. Nya. Tah daring teh naon cenah euy? Dalam jaringan. Tah eta. Jeung ngalarti dewek menu kitu teh. Jadi budak teh bet ngaripuhkeun ka kolot. Jadi model disebut ngaripuhkeun ka kolot teh kieu lur. Cing kumaha Kang? Ayeuna budak-budak tugasnya Nya. tah teu bisa. Teu bisa teh otomatis kan jadi kolot ka dewek ya nya. Dipagahan ku dewek. Ini pagahan ku sebab males-malesna budak nya. Antukna budak teh main HP, main game, dewek nu ngeusian tugasna. Jadi sanu sakola teh atuh. Aing teh sakola deui. Aduh ampun. Tah ulah sampai ngarepotkeun da ieu mah kanyataan. Kanyataan. Lain cenah ceuk beja tapi sakabeh nya eta anu non eta teh kolot ieu itu orang tua. Tah dilematisna teh kitu anu kudu ngala duit jeung eta nyakolakeun budak kalah kolot anu sakola. Kolot anu sakola. Dah ngerjakeun tugas sakola maksud teh. Nya leres. Tapi da kumaha ieu teh sampira haji Kang geura pikir. Nya Kang aduh abdi. Nya. Meureun kapan murang kali di bumi kitu we sadidintang. Urang kali teh. Muhun. Oh nya. Heuh sampira ieu teh atuh pamugi urang yang ngaduakeun Maha Kawasa. Sing atuh direngsekeun ieu perkara corona teh. Nya. Sing engal dijayet deui lah urang geus Sumedang mah balager. Alhamdulillah Kang. Sadayana teu kena corona apal corona. Ari corona teh Penyakit sanes. lain penyakit eta ge penyakit hate. Penyakit. Ari corona teh tapi urang geus Sumedang mah balager. Nya, ya ayeuna hirup dewek teh lalagasan kudu bejakeun mah. Oh kitu kan. Heuh cik atuh boga dulur baraya heupikeun ka dewek hiji mah. Nya. Aya di abdi Kang. Aya. Aya. Mantong nini-nini euy. Aya Kang. Heeh. Marmot. Da dewek teh sato. Aduh kitu jadi cindekna kepala wargi sadayaeuna gunakeun media sosial teh dina hal-hal anu positifnya. Nya Ulah sampai ngarugikeun sabelah pihak, ulah sampai nyaeta ngieun karicuhan-karieuhan sakomo cenah berita hoak. Tah eta. Hoak. Nu matak teh. Eta bahaya pisan eta teh. Cenah contoh di Sumedang telah terjadi banjir besar anu wah eta pada manteu. Pada manteu. Tungtungna jalma anu mangkat ka Sumedang teh jadi terhambat. Nya ulah kejadian gitu eta hoak teh bahaya eta kahade sakali deui undang-undang IT. Undang-undang IT. Ari IT teh ilu. Naon eta teh? Artina teh poho deui dewek teh euy. Kela urang mun penak sareng si IT, urang taroskeun we. Lain si IT ngaran jelema belegug. Oh, lain ngaran coba suket si IT itu. IT ilmu dan teknologi. Tah geuning. Tah. Meureun cek dewek meureun da didengi hanteu dewek tadina. Nya ilmu dan teknologi. Geus liburan lah ngawih deui Lain akang teh harita teh geuning. Nya kumaha kitu euy. Bahasa meunangkeun
nya Cai Imas geuning harita kieu kaca dikatakeunna teh euy cing kumaha. ari dewek teh keur merantau nya Nya, di Jakarta nya, ari di Jakarta pipan euy terowongan 3 gede nya nya. nah cinutrung we aya awewe cek dewek teh nah eta teh setan teh manusia aku dewek teh kumaha teh kitu coba pakaian rarawek buuk riwig dewek mah teu ngeudeng da kudu ngaliwatan ka dinya Nya. nah barang ditinggalikeun teh dedeuh teuing dirawatan ku kuring teh diajak ngobrol Nya. cek tetangga cenah Kang geura mandian meh bersih di mandian ku kuring teh mah diseboran make cetok Ku cetok. da gayung aing teh Si Akang. tah Kang cenah meh bersih da eta caludih kitu Nya. kumaha cing teh geura dikulub cenah pamajikan teh Dikulub. ngan dilatih ngulubna jadi rontok huntuna gitu Ini atuh eta mah Kang. nah dewek eta matak pemajikan rontok huntuna dewek oge tinggal hiji huntu teh euy dirontokkeun ku pamajikan meh cenah manis sauyunan hirup teh duh nya Jadi ameh klop pembereunannya nya gitu. lah samemeh urang ngawi atuh euy ngahibur palawari sadayana ieu mah hiburan we nya nah hibur para wargi menawi bahanna katambi da urang ngeusuna mah sendeng ocon banyol gugunjakan teh kieu dah kitu heeh kemana karep nyarita dah kitu keun urang dilajeng di kenang kawin nu sejenna nya alah dina mangsa baheula dewek euy Kumaha Kang? keur bobogohan jeung indung budak Nya. kapeng peongan eta euy Aduh, dugi kapeng-peongan. nya lamun keur sorangan teh hirup nya Heeh. pinu kabayang dina kongkolak panon teh aya bae si manehanana heeh imutna dilakna oconna duh nyaan pamunteuna pokona mah euy cinekna dewek teh kapeng peongan kaedanan Peongan. nya kasmaran nya tah tidinya kuring tinggal hariring nya eta lagu lamunan sok lah ieu mah hitung-hitung Cing. Kang we ieu mah. nya ngahibur lah para wargi sadayana Sok, siap. lamunan daun kalapa nu oyak katebak angin ketarik teuing eta euy daun nya daun kalapa sok balikan deui lah nah asa kabina-bina Jadi teh ngaheujeun Kang teh kumaha. ampun cobat Balikan deui Kang. aduh balikan deui atunya daun kalapa nu oyak katebak angin siga gupaina kawas gupaina nu lawas ilang kasawang deui nembongan deui asih munggaran dina lamunan mun seug manehna kiwari aya gigireun geunana hate moal tagiwur dirungrung gandrung atuh ka mana nah di mana ukur ngolebat dina lamunan dina lamunan
si nyambuang ukur tinggal waasna nyengitan lamunan eta meureun sora kuring sakitu-kituna nya Sae nya pisan Akang. ngan aya cita-cita kuring teh nu leuwih dina Nya. seni mah nya Nya Kang. kumaha Cita teh abdi teh ngobrol jeung si Abah. jeung si Abah Oh, nya terus teh lain bae teh si Akang eta cita-cita keur budak hayang naon cita kitu. Aya ngomongan teh cenah. Akang sia mah cenah hayang jadi dalang cenah kitu cenah Kang. Laras teh. bener teu bisa dipungpang dewek teh euy nya teu salah ceuk si Abah teh jadi dewek teh kacaritakeun hayang bener-bener jadi dalang anu kasohor Aya. Cing, ieu mah Hah? Akang heudapan meureunana cita-cita teh kudu didukung jeung ilmu naon geuning sok aya nu ngarobah-robah sora geuning. olah vokal nya Olah vokal. Nya. Cing ieu Akang lamun nyontokeun ieu. nya Misalna naonnya tah mode nyontokeun Gatot Kaca da meureun kudu bisa Akang teh ya. jadi Gatot dalang. Kaca teh kieu nya Cing kumaha. Duh, Kanca. aduh. Kaula nyatana laku aparatur keamanan di ieu negara. Menta supaya sing pageh kancing sering set pageh iket. Sabab dina waktu ayeuna wabah corona kena rekap di negara urang. Leres. Tak kitu meureun euy. Aduh, Akang. Alah. Kang, eta Nya. jadi ada pamruding ge. Mun nah make muruding dadeu kumaha jurig atuh. Nya. Lainnya maksudna. Aya kitu? Heeh. Eta persis almarhum, Kang. Eta teh Ih. Ieu mending muriding ya abdi. ayeuna ngobrol Gatot Kaca jeung Abah Semar. Tah, Nya. hayangnya hoci kecakan. Wah Semar. Iya nun, Hmm. iya agan. Kaleresan, iya teh nujunya tanah silaturahmi di rompokna Pak Agus. Urang Sumedang iya teh. Ih, uah teh disuguhan kacapi. Jadi uat teh ngadaharan kacapi. Lain ngada. Cing atuh Kang. Mahnya Gatot Kaca. Gatot Kaca mah serius Akang. Ari bapak, Pak eta mah idangan kanu ngabodor mah nya pokona mah agan kanggo abdi eta mah ulah diseepkeun agan. Keun bisa abdieun. Cing Nya. aya di Cing Sugan Kang aya di Aya di naon? suara-suara anu tah mode ieu Kang geuning. Nya. Residorna teh geuning. Residorna geuning cek aja. Tah geuning tah eta tah. Yeuh siapot. Sia teh turunan jurig jarian lo. Aduh. Pokona mah wah nu malire ka sia teh. Ulah mematahan kai sia teh teu payu sia teh teu patut. Ari sanggeum dicarioskeun mah punten. Margi dina keterangan cenah. Keterangan naon sia teh? Nyaho di naon sia teh keterangan naon sok bejakeun. Kieu pangarsa. Saurna sok sanajan kaluar tina bujur hayam ari endog mah cokot. Da beungeut sia mah jiga bujur hayam cek aing ada. Pada gitu. Eta. Mirip Kang. Ciga nama Akang Nya. mah. Jadi Kang mah dalang lah. Jadi bau. Lain jadi dalang. Geus Amin. mirip Kang. Nya. Bener Kang. Aduh ada bisa. Nah, aya kapan di antara nanya aya kene waktu euy sabar menit deui euy. Cing atuh kameramen aya kene waktu 4 Oh, 4 menit menit, nya aya deui. kene 4 menit. Jadi dina waktu ayeuna urang kaluarkeun sora-sora pawayangannya tah. nya. Heuh da dewek teh keur diajar. Iya, apaan sararea cek Akang ya tadi. Nya. Pan kudu diajar cek Akang. Apunten ieu mah khususnya kepada dalangnya. Nuhun. Da kuring mangan saukur ngadamel konten kitu ku pangersana nya eta Cepahri etang-etang hiburan. Tah, Ngahibur urang Sunda khususnya umumna masyarakat Indonesia gitu. leres Kang. Leres pisan Kang. Gitu. Cing. Kumaha. Ayeuna sorana di antarana sorana sora Arjuna nya Cing Arjuna. nya kuring Arjuna Nya, akang sora naon ini sora naon? sora guludug alusna mah euy. Sieun guludug da Akang mah Alah. dijatrekeun. Heeh. Iya Kang. Nya. Suara Arjuna nya ngobrol jeung Batara Kresna. Tah Oh. biasa mah. nya Cing kumaha Kang? nya Batara Kresna Nya. dina lalakonna nya kuring teh euy
Sok we eta malah lalakon dina Akang we. ayeuna Arjuna jeung Gatotkaca naon eta teh Batara Kresna Batara Kresna. keur ngobrol keur musyawarahkeun rek ulang tahun Gatotkaca Tah. Kumaha. keumana karep aing Kan bae apa nih mah nyontokeun Akang teh. nya Insya Yai Arjuna timbalan pangresa bade aya pikeun saeun naon urang teh sakedap ditebakal nyatana ngarayakeun minangkala tanapi ulang tahun Raden Gatotkaca. Aduh leres pisan pangresa naon we anu kedah disayogikeun. Ih aya beuneu kasenian tarawangsa ieu. Aya. tah model kitu sok ulah diterus meh penasaran Aduh. keun engke dina ngobrolan urang kieu ka payuna Mohon. insyaallah aya gebog sau di dinya Nya. lajeng eta mah asli ku wayang Tah. dan ayeuna mah geun we munggaran teu sawios-wios Etang urang teh perkenalan Perkenalan. ke ka payuna nganggo gebog sau kuring nyatana nya salaku naon nya Salaku adalah tah engke dihandapkeun gebog sau mainkeun wayang ke ngobrol jeung jalma ieu ye Tah, bener Kak. aduh Kan jeung ampun. kuring ke. Tah kitu ayeuna namanya atuh dina perkenalan anu munggaran teh Nya leres. insyaallah ka payuna bakal diguar nyaeta tentang kesenian Sunda nu mangrupikeun nyaeta edukasi Pendidikan. nya sangkan urang Sunda teh ye kakuring oge tibatan cenah ari apal mah apal cenah aya dina pawayang teh aya cepot tapi belum bungklekan eta wayang cepotna teh teu aya nu apaleun aya nu kitu nya contona kieu aya ibu bidan Nya. oh padalang abdi ge dirompok cenah ge gaduh wayang cenah dua galuh nalika cenah ge aya Abah Asep nuju Makalangan magelaran wayang golek nah aya nu icalan wayang golek nah abdi teh ngagaluh cik cobi ibu bidan kaluarkeun ningali ieu mah kisah nyata ieu Kisah nyata. Cik. begitu dikeluarkeun ieu wayang cepot manis sae pisan astagfirullahaladzim eta wayang Batara Kresna disebut wayang cepot coba Aduh, aja dikitu. Asli dah. Masuk tara lalajo meureun Kang. ari lalaju mah sok mindeng bahkan adi-adian manehna ge keur laleutik teh nganggap wayang nganggap wayang tapi teu apal nu mana cepot nu mana Batara Kresna tah kitu nah nu mataknya engke bade dipitonkeun ieu Batara Kresna ieu cenah wayang cepot ieu Gatotkaca ieu Bima Arimbi dan sebagainya jeung sanesna kitu ya Sabonoroyot Leres Kang. janten ieu mah bade nguningakeun dina khususna kesenian Sunda sanes wayang golek wae Sanes hoyang golek wae. tadi aya anu disebutkeun tarawangsa nya Wangsa. nya eta urang kupas dina bade sabab tong boro cenah anu jalma sepuh Nya. komo budak ayeuna tarawangsa teh naon tah tadi diuniakeun Nya, kumaha? disageneungeun ieu konten anu demel teh aya kan unsur hiburanana Unsur hiburan. informasina Informasi. edukasi khususnya eta ieu dina loba rupa channel loba rupa teh Mohon. dina kesenian budaya Sunda Leres. urang angkat urang pintonkeun hiji-hiji atawa urang terangkeun naon cenah contoh anu tadi aya anu sebut naon tarawangsa teh aya nya Secara musikal panginten Kang. Leres, Secara leres, nya. sastra panginten aya naon sisindiran. tah sisindirannya Nya. ulah boro sisindiran cacak tatarucingan eta teh salah sahiji budaya Sunda Budaya Sunda. tatarucingan nya Nya. seueur tah atuh insyaallah ieu dina tepung munggaran dina channel loba non Loba rupa. loba rupa Mohon. aduh jadi wayang loba rupanya Nya, leres Kang. insyaallah nuhunkeun pidana ti sadayana Mohon. sim kuring atuh dipaparinan kasadayananya kesehatan gitu tah Amin. sanes kanten supados tiasa nyaeta tina konten anu pertama ieu lajeng anu saterasna engke ngagunakeun wayang sapuratina aya cenah sulingna nya dipirig ku capi suling Mohon. yang bakondangna naon insyaallah tah kitu ieu mah keun munggaran
Insya Allah pamugi aya manfaatna sareng tiasa katampi ku palawargi sadayana. Amin. Sakitu anu kapiatur Kembang kinetik sembarang sari tutup lawang sigotaka.